Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nyanggakeun pidangan carpon nu judulna kantong beureuh. Pamajikanana geus ngaguher di gigireunana, padahal karek tabuh dalapan. Luki nyerengeh tuluy cengkat tina pangsarean. Peuting samemehna unggal pamajikanana geus merenah dina tempat sare bari panon rapet, sarta Luki bisa nangtukeun geus tibra. Manehna sok tuluy karohangan sabelah anteng jeung laptopna, online jeung pupunden ati Dewi Mayasari. Tapi Luki teu asup karohangan eta siga sasari. Anggur sanggeus awakna dibulen ku jeket, leungeun kencana ngarongkong kunci mobil dina luhur lomari leutik di rohangan tengah. Sanggeus aya di buruan, lalaunan ngajalankeun mobilna. Sanggeus aya di jalan gede mah biur digas satarikna kakalerkeun. Dina waktu 20 menit geus aya hareupeun pabrik. Saurang pagawe nu kabagean piket nyampeurkeun ngawangkong sapereluna. Tuluy Luki ka jero pabrik karohangan leutik muka lomari, nyokot kantong pulas beureum nu kamari burit geus disayagikeun. Ngahaja ditunda di dinya, meh isukna mun ka pabrik deui teu kudu koko tetengan. Luki nutupkeun panto mobil bari hahariringan. Ayeuna mah henteu ngebut, lalaunan we bari nyawang rupa Dewi wanuja nu mampu ngoyagkeun hate oge sakujur awakna. Sababaraha poe ka tukang ngawangkong dina telepon tabuh sawelasan pabebeurang. Luki kaparengan maok-maok waktu di tempat gawena, sangkan bisa rineh teteleponan. Sedangkeun Dewi ge sarua unggal tabuh sakitu sok kaluar ti jero kantor, tuluy leleumpangan di buruan. Api-api keur narima telepon ti jalma penting supaya batur sakantorna teu neundeung curiga antara dirina keur aya pakait hate jeung lalaki. Dewi emah sarae nya kantongna tangtos arawis. Ceuk Luki mimiti muka carita nu patali jeung paniatanana. Arawis mah henteu Kang. Kantong Dewi mah tingawayitan nu pangaos 100.000, 400.000, dugi ka 3 jutaan we teu langkung ti sakitu. Alim awis-awis teuing mah lebar jabi gampil bosen cenah cek Dewi. Luki ngarenjag 3,5 juta. Haduh, tetela wanoja nu dipigandrungna mibanda selera nu luhur oge. Tapi teu jauh jeung pamajikanana, sigana resep balanja sarupaning kantong teu paya nempo dina etalase toko nu diliwatan babari kabongroy. Naon kitu Kang? Sisinan tenan naroskeun kantong sagala rupi. Tanya Dewi bari tarangna kerung. Memeh
Luki nyarita deui. Kieu Dew, akang hoyong masihan kantong ka Dewi, naha kinten-kinten bade ditampi. Ceuk Luki bari rada asa-asa rumasa manehna bakal nawarkeun kanton nu tangtuna bisi nurutkeun Dewi mah selera rendah lantaran lianti hargana murah oge kualitasna teu pati alus. Sanyana Luki lain teu hayang merek kantong nu alus mahal kualitas HD meulina ti butik atawa toko gede. Luki ge lain teu mampu meuli, gajihna tangtu moal beak saparapatna mun dibelikeun kantong hiji mah. Tapi Luki teu boga kawasa mun unggal burit tanggal hiji sabalikna ka imah pamajikanana geus nungguan tuluy mariksa eusi amplop gaji nu saeutik ge taya potongan. Jadi ti mana mun Luki aya karep hayang mangmeulikeun barang keur Dewi, tangtu moal bisa. Unggal isuk pamajikanana ngan mere jatah keur bensin sapoeun jeung sabungkus rokok, pangrasana dahar mah salakina bakal manggih di kantor. Nyage bulak-balik ke tempat gawe gegeuleuyeungan mawa mobil, hate Luki kacida tunggara mun ras kana eusi loket nu geus koredas ti mimiti nampak gajih ge. Jauh tina kalaluasaan teu weleh di alas. Aduh, ari si akang piraku deui atuh Dewi moal nampi kana pamasihan ti akang, ceuk Dewi bari semu ogo. Tapi sanes kantong sapertos nusok dianggo ku Dewi, ceuk Luki asa-asa. Kantong ti pabrik kagungan mertua akangnya. Dewi nyelok. Muhun, ceuk Luki satekah pola nyumputkeun rasa era. Hadena lain keur ngawangkong pahareup-hareup ukur dina telepon. Tangtu Dewi moal nempo riuk beungeutna. Samemehna Luki kungsi cumarita ka Dewi ngeunaan pabrik kantong nu perenahna di Padalarang kaler boga mitoha. Sarupa industri rumah tangga tapi leuwih gede tur lumayan hasilna. Lantaran pemasaranana ge geus sumebar lain ukur di Padalarang tapi oge ka daerah sejen saperti Purwakarta, Cianjur jeung Bogor. Ceuk Luki deui. Ieu mah pangaosna mung 70.000. Duh, salaresna akang isi nawiskeunana ge. Tapi kumaha nya? Dewi ngartos Kang, ceuk Dewi bari mesem. Manehna surti kana kaayaan rumah tangga Luki. Pamajikan Luki nunajan boga gawe di hiji instansi pamarentah tangtungna ge PNS, tapi kasalaki tarapisan merek kalaluasaan ngeunaan duit. Unggal poe Luki werit ku duit lain ukur eta oge kalaluasaan kaluar imah. Mulang ti tempat gawe teu meunang ka mana heula kudu langsung ka imah. Cicing nyirekem ulah kaluar deui. Ninggang poe Minggu Luki kudu maturan pamajikan ulin ka dayeuh balanja kaperluan pamajikanana kaya ning sapatu,
kantong baju jeung sajabana. Dina hiji waktu Luki dimenangkeun kaluar imah tanpa dirina. Kitu ge mun kudu nganganteur kadua kolotna balanja bahan kantong kadayeuh. Sakali-kali oge kadua mitohana marentah Luki ngontrol ka pabrik. Tangtos cek Luki bari mesem oge najan teu nempo langsung Dewi nu keur mesem. Hirup samemehna ibarat dina pangberokan. Sakapeung aheng naha da salaku salaki dirina geus ngalaksanakeun tanggung jawab nganapkahan rarasaan teu kurang. Gajina leuwih ti UMR najan teu sagede gaji pamajikanana ge. Sabage salaki manehna ge sok jadi bingung naha teu mampu jadi pangmimpin, kalah jadi dipimpin, sagala rupa diatur pamajikan. Kaasup hayang nganjang jeung barang bere kakolot jeung dulur-dulurna di Cianjur kudu ngumaha heula ka pamajikanana. Reg mobil eureun di hareupeun imahna. Ngolebat deui rupa Dewi. Ngan Dewi nu mampu ngubaran katunggaraanana. Hanjaka tayak kalaluasaan bisa remen tepung jeung Dewi. Ukur 2 minggu sakali. Kitu oge maok-maok dina waktu istirahat. Api-api reka apotek meuli ubar keur mitoha. Padahal sok tuluy papanggihan di Cihanjuang jeung Dewi nu sarua maok-maok waktu ti kantorna. Ras inget Dewi nu sok mayar urut dahar di rumah makan. Era namahna taku Luki teh ngan kumaha tuh lantaran kateu mampuhanana. Hadena we Dewi Wanoja nu ngarti tur surti. Di jero kamar pamajikanana teu usik-usik. Luki ngalaan jaket tuluy asup karohangan gigireun kamar ngahurungkeun laptop. Dewi geus online nungguan. Luki minta alamat imah Dewi. Kanggo naon? Tanya Dewi tangtu dina chattingan. Bade ngintunkeun kantong beureum teh cek Luki. Cek Luki deui margi bilih teu tiasa tepang dina waktos. Ieu cenah ngeceskeun. Isuk-isuk. Kang, udang. Ceuk pamajikanana ngageuingkeun Luki. Cenah. Ari itu dina bahasi mobil, akang beut aya kantong nu pulas beureum. Keur saha ta teh? Luki ngarenjag tuluy cangkat. Pesenan rerencangan di kantor kanggo garwana. Ceunah dak dumadak aya ide pikeun mere alesan najan ngawadul. Dinyeum heula ku abdinya, kabeneran babaturan abdi rek meuli sababaraha hiji tapi hayang nempo heula sampelna. Ceuk pamajikanana nu sakapeung basana teh sok kasar. Ari Luki sorangan sok lemes. Helok Luki mah ka pamajikanana dibawa nyarita lemes. Tapi sok kasar nembalanana. Lamun Luki nyarita kasar malah leuwih kasar. Waktu ngahurungkeun mesin mobil, Luki awakna leuleus. Nempo kantong beureum geus teu aya dina bahasi mobilna, pindah kana bahasi mobil pamajikanana. Tayohna memeh Luki hudang pamajikanana mariksa eusi bahasi. Cios akang ngintun paket kantong dinten ieu teh. Ceuk Dewi nelepon ka Luki tabuh 11. Luki ngeceskeun alesanana anu saenyana teu diaya-aya. Dewi
imut Surti. Mulang gawe pamajikan Luki geus nyampak ti heula. Luki nanyakeun kantong tea. Aya dina bahasi tapi san kaburu ditempokeun riweuh ku pagawean ceuk pamajikanana. Enjing mah ditambut heula ku akangnya isin tos janji ceuk Luki keukeuh. Pamajikanana ge keukeuh ulah lantaran isuk cenah rek ditembongkeun ka batur sapagaweanana. Akang nyungkeun sampel deui atuhnya ka pabrik ceuk Luki dari anaker. Ulah apa geus ngomat-ngomatan barang di pabrik mah ulah main cokot segala rupa isi kurang keur nu geus maresen ceuk pamajikanana bari ngagades. Peutingna Luki geus gilik rek mindahkeun kantong tina bahasi mobil pamajikanana. Era ku Dewi da geus janji saupama dina loketna aya duit mah moal kudu mikir panjang tangtu meuli hiji wae mah ka pabrik atawa mun ngagugu emosi mah hayang nyugemakeun Dewi ku kantong-kantong marahal nu aya dina etalase di toko-toko di puserda ieu. Tapi deui-deui dirina sadar salaku salah sahiji anggota ISTI nu singgeutana teh Ikatan Salaki nu sieun ku istri. Kitu nurutkeun babaturan sapagaweanana Mahmun keur silih gonjaka. Tabuh 8 pamajikanana tara-tara ti sasari can sare. Kitu deui tabuh 8 malah nepi tabuh 10. Anggur cumarita ka Luki ngeunaan pamaksudanana hayang ngarorok salah saurang anak dulurna. Geus 5 tahun ngambah rumah tangga can diparengkeun boga turunan. Minggu kamari dulurna nureuy ku anak ngalahirkeun orok. Pamajikanana kataji hayang mibanda miara sakumaha ka anak pituin katambah nu anyar ngalahirkeun bangun nu ngahatean merean. Luki teu pati mairan, pikiranana muser kana kantong pulas beureum. Mangka Dewi geus dikirim gambarna. Dewi kacida ngadago-dagona. Najan kantongna loba tur hargaan, tapi kantong beureum nu eta mah cenah spesial nu merena moal ditempo harga merek tur kualitasna. Tapi hiji bukti asih tur nyaah Luki ka dirina. Tantu mawa kabagjaan nu pohara ka diri Dewi nu geus lila hirup nyorangan. Tabuh 10 leuwih 15 menit kakara pamajikanana sare. Luki upui apai kana bantal nu dipake ganjel sirah pamajikan neangan kunci mobil pamajikanana. Sanggeus beunang ketayep ka garasi. Teu kungsi memenitan kantong pulas beureum geus aya dina bahasi mobil Luki. Geuwat we nga-SMS Dewi yen kantong teh moal jadi dikirimkeun ngaliwatan JNE tapi rek langsung dibikeun ku Luki. Luki sono nataku hayang tepung jeung Dewi tempat nu dijanjikeun siga sasari rumah makan nu aya di Cihanjuang. Moal lila tetepungan teh kurang ti sajam tapi mampu ngubaran kasono 2 insan lain jenis nu duanana keur dibalur asmara. Luki ti brasare geus teu kuat hayang geura isuk hayang neuteup wanoja nu ngageugeuh dina hatena. Perkara pamajikan nu kalengitan kantong dina bahasina can dipikiran kari kumaha engke we. Tabuh 12 Dewi nu geulis geus diuk dina bangku pangjuruna di rumah makan langganan. Tos lami Dew, cek Luki bari ngeusun pipi kenca Dewi. Nembe Kang, cek Dewi imut ngagelenyu matak ningtrimkeun hate Luki. Sababaraha jongjongan duanana paadu teuteup nu ngamalirkeun rasa nu endah.
hayang mah lila tapi kaganggu ku sora HP Luki nu niriling. SMS ti pamajikanana wajib dibuka. Leuki seri maur mun teu langsung dibales bisa jadi masalah gede di imah. Unina kieu. Kang, naon sih make jeung susu lumputan mawa kantong tina bahasi mobil abdi? Aya naon sabenerna? Cenah gebeg Luki ngagebeg. Tayohna pamajikanana bangun nu yakin apal kantong ngahaja dicokot. Awak Luki dedak dumadak ngalaper. Hadena Dewi tengah Bandungan keur jongjon mukaan majalah bisnis. Luki amitan sakedeung rek nyokot kantong tina bahasi mobil di luar. Kantong kudu buru-buru dibikeun ka Dewi. Urusan jeung pamajikan kuma engke di imah. Geus kasawang pamajikanana maido nyarekan lak-lak dasar. Wa paserongkah. Tapi rek keukeuh ku Luki di aku yen nya geus dicokot lantaran era geus janji ka pamajikan batur sapagawean. Luki kacidang ngajenghokna waktu muka bahasi tetela kantong pulas beureum teh taya di dinya. Coba akang ningali kantong beureum nu kangge Dewi teh Kang, cobi ningal. Ceuk Dewi nu geus nyampak nangtung gigireun Luki. Cag hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.